Melahan suluh di pipir imah. Jadi caritananya budak ieu suluh aing geus baruruk bae jaku geus baheula budak aya 3 bulan teh nyaho 4 bulan mah nya ieu aing ngangkutan suluh pas aya nu ngalakayu teh di kebon buri imah atuh heudak aing mah nya geus kesang alus kesang badag ieu mawaan suluh datang ka imah mah atuh diengkeun badak ja aing teu bisa nya ieu meulahan suluh boga salaki budak najan ngabudah-budah ge encan niatna mah ieu meulahan suluh atuh moal budak nyaheungeun kacape ngomong doang mantage aing mah sok kadang diduhan carewed atuh pugu masalakina anu henteu mikir teh sok kadang kudu jeung emosi kakadak eta digawean basana cenah nyadak atuh jeung naon suluh atuh cik aing mah aya mah nya lumayan bae jajeungna heurcai naon teu kudu kana gas bae atuh lumayan dak he ngirit batur ge sok meuliean ieu suluh atuh emangna ge praktisna mah praktis ku gas atuh ngeundak ai ku aya mah nya ieu atuh mending cik aing mah di beulahan doang kieu ya geus loba mah pan ngeunaheun.